boro-boro dina dosa dina ibadah oge kabung-kabung loba nama picilakaeun keur urang gitu. Salajengna di dieu teh nyuwarang kana urang kudu juhud teh tilu hurufna zai ha dal. Zuhud teh basa urang mah tapak terang tapak naon tapak teh naon tapak teh sia tahu teh balai oh eta nah kitu nih gitu. Jadi tapak teh tapak jadi tapak teh tapak juhud ngan lamun erek ditilik kitu zaman urang ayeuna jeung baheula anu model pengarang kitab ieu di luar negeri bade juhud ya kayak itu babari besok ayeuna sisi jalan raya leuweung negara itu leuweung di luar negeri jeung leuweung di urang beda di urang mah cepkeun eta ge jadi dahareun nya keur mah di urang mah kada cemas untuk pantas dihakan ke di mamam ini urang gitu tak hese rek di gunung teh lompat ke gunung di urang kalah kaca di lompat tempat bisa dapat di gunung teh nya lompat bokoh haji rek lebah mana juga urang aja nya ditilik kadinya hese yang tasawuf teh gitu. Man aradal akhirah Syekh Abdul Qadir Al-Jili yang nganggeun man aradal akhirah fa alaihi bisyuhdi sajalman hayang bunga di akhirat maka dirina kudu daek zuhud teh tapak itu. Jadi ulah loba tingkalian lamun lain tinggalieun nana ulah loba dedengean lamun lain dedengean nana anu bahawa eta lamun lain dengekeun lamun lain nu pantes kitu. Juhud teh juhud kana naon di dieu mah juhud kana dunya tadi tapak tina dunya lain urang kudu pararindah ka jero buah lain biasa we usum gaul usum ngariung gitu ngagate ulah ieu-ieuan. Jadi hati juhud teh lain urang kudu sagala balangsak lain kudu sagala tuboga lain tapi ulah nyangsang dina jero hate mendaki mah di kamar belwar begitu abi merutang sekali bagi sukna teh gitu. Kudu juhud kana dunya jadi itu ngomong gitu. Karena ayat tadi jelas khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Lamun cek Syekh Abdul Qadir Al-Jailani khatamallahu ala qulubihim teh mahjubun anil mukasafah dihalangan tina mukasafah tina keterbukaan ban urang boro-boro kabuka urang masalah urang boge nu geus pugupan ieu mah serius kesulitan ada kemudahan setiap masalah pasti jeung solusi itu kan urang teh kapangih pamajikan geulis ge sebutut urang imah daga asa dulit urang sok motor alus da mogok wae atuh buahna teh nya tok tarik dugi gitu yang bere maupun dekat hati setan asa teuna hirup teh urang yang buru-buru penting-penting yang buru-buru gitu. Jadi itu kapangih ayatna Gusti teh gitu. Mahjubun anil mukasafah atau Allah lebih merasa hidup rumah ditutupan yang celik maknanya mahjubun anil mujahadah tedaikan merangan diri dan tedaikan ngalaman nafsu gitu. Sedangkan makna talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin sama Imam Ghazali dina Minhajul Arifin abdi mah kopi unggul dari praktek macam bisa ilmu hadir ilmu kumaha kudu dikaitkan dan wajib teh ilmu anfas jadi ilmu tentang nafsu depan pengaruh pasangan teh perlu digosok jadi lawama gosok jadi nanti begitu tak kemana lalu tepat tukang haji digosok kita tidak digosok ngaji malah diemplek hasil dulu gitu berda gitu abdi kekumpul di dalam nenek sebut apa dari keong tadi tadi makai panon kan seberapa obat itu
dina nana yang dalkeun we kana salah tepan alhamdulillah mah jorobok mah jeung aya kudu teh aduh Gusti alhamdulillah sampai saeutik teungeunah dahaga teungeunah sare tapi da guru mah kitu da cek logika mah teu kaharti itu ayeuna ieu teh sakitu lukana dilelehkeun kana leutak sok baca dokter mah ulah memang sampai saeutik mah bohong-bohongan tapi saat tosna mah langsung damel tak kitu sampai guru teh tak kudu ngaku guru mah kitu dikieu balik deui tong jauh teuing jalan-jalan lamun urang hayang bunga di akhirat maka urang kudu suhun teh tapat bahasa baheula tirakat terang tirakat tirakat teh tina tarku teh ninggal kan aya toriko aya tirakat toriko mah jalan metode mah tirakat mah tina tarku ninggalkeun umumna di jelema batur umumna wayah ieu teh keur taun baruan keur siap-siap ngabakar hayam ngabakar naon leuweh jadi aya-ayapan healing pabilaan penting ayeuna isukan tinggal dipasang layar di dieu teh sabab banyak maya kitu lain mah urang itu urang dieu mah da jiga nu mapati batur umumna keur kitu urang ngaji dikira batur umumna jam 16 THS ieu mah udah kitu batur mah diempet-empet urang sodako bahkan aya jelema kieu menggawali hari teh kusok sodako betul bisa alung di panggung urang era misalkeun udah sarewe ka budak sah betul mah geus bisa mentas keluar urang mah ka keluarga we da aya ada nanti ka model kitu heulakeun ka dulur sorangan heulakeun ka kolot sorangan kitu kan urang mah ka kolot oge ringkang aya mitoha tutupan kunci nyak ngerti ongkos kitu mah nya ibu-ibu pangaosan teh urang itu biasanya lu nyontohan gitu teh istrina bapak ustad biasanya kata hunggai ustad benang dewa cenah maka rada akhir fa'alaihi bisuhdi di dunia sajalan hayang bunga di akhirat atau kudu daek juhud di dunia harti juhud teh lain ulah boga tapi ulah parasaf ulah aya dina jero teh alus sing loba dan nyari atuh kitu kan abdi di dieu ingat wae abdi ayeuna tong hayang jadi ustad sakumaha daya ge pamere nyari sakit atuh di sini hayang urang teh hari oh bener urang ibadah teh bisa bakal gitu alhamdulillah tentang sorako 10.000 jadi 2.000 alhamdulillah dan awal hari kesempatan dan tiap kali malam Jumat tak kurang 400 ke 500 alhamdulillah ancam bisa nya karek sakada diri kita kieu kabarudak kita antara ngaji mah hayang di mereka teh kumaha we juga di dieu kurban oge sok ka masjid teh utara ka masjid mah tah teh benang deui wae deh kaya waman arada Allah ta'ala fa'ali bizuhdi fil akhirah sahajaman hayang usul ka Allah jadi berini maksudnya hayang usul ka Allah mau kahalangan maksudnya hayang mau kasapah teh hayang paeuna mah tualu pasama wajhul ka mana bae ngareret ka tanda keagungan Gusti Allah gitu fa'ali bizuhdi fil akhirah maka kemudiannya kudu tapak dina akhirat berarti ulah yang surga ulah yang selamat dina neraka jadi ibadah teh murni nyeun kahadian teh murni ngabdi ka Gusti Allah itu mata ciri Imam Ghazali mah ciri jalma sok dikir kudu utara ciri jalma anu muridin ka Allah hayang wawuh ka Allah ciri batil sifat teh hiji khauf naon cenah kok teh takut sieun usaha ku Allah lain pamajikan lagi sepupuh pamajikan mah kadin korban gede jabar kanya amarna gitu ieu sieun ku Gusti Allah tong makaseuri jadi kepahi sieun teh ku Gusti Allah eta teh partun minal ilmi cabang tina ilmu hartina jalma moal boga hau sieun ku Allah lamun tara daek ngaji dengan kudu daek ngaji
gitu. Mau bukan rasa sih dan bertar ngaji. Ayo sok ngaji masih kene wani kamu haram itu lain salah dan mengambil kudu make adab make cara dari kayak kita menghadana taklimul muta'alim make metode make toriko kayak ngaji oke sama itu belajar saja binati haub naon cirina haub cirina mah harabun anil muharramillahi ta'ala kabur tina rupapan diharamkan ku Gusti Allah itu. Jadi lamun jalma masih kene betul ngaji tapi karena pamemor masih kene karena pinjol masih kene baca boga haub teh. Jadi boro-boro yang bisa musul ka Allah gitu. Jadi dikir-dikir ngamal anger dikir-dikir kalau amal misalkan bibir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dabar otak jeung hatena lain la ilaha illallah duit kajian bibir la ilaha illallah anger hatena duit gitu nya sekali dua ciri jalan bener bikin nasi jaban tina kau kayak rojak naon cenah rojak kalau diharu aing ge rojak optimis naon cenah optimis teh yakin optimis naon optimis gede harapan lain di kalau kesapan kalau masa-masa udin kemudian piring apa bungkus itu segala di bawah itu mohon begitu tapi kan kamu ditanya ke buat cicing itu masalah dah yang ngobrolin jelema ari urang dianggap naon itu kan gitu nya tah jelema sok pikir mah bener-bener ngabdina bener-bener gitu ibadahna teh yang kehadiran teh lain karena hayang senang di akhirat balikan di pancekawat jadi lamun jalma hayang bagja di akhirat kudu juhud di dunya kudu tapak kana urusan dunya tong asup kana hate boga mah kudu ketika ditanya bekal seorang penjabat yang saja tulis dirinya aya leunihna lamun jalma hayang usul ka Gusti teu kahalangan tina tanda-tanda kakawasaan Gusti teh atuh kudu juhud tina kasenangan akhirat tapi yakin Gusti kumaha adil gitu asal urang ngabdi bener geus moal jauh guruna teh dinya kan cirina yang tadi di haub dua rojak para ulumina yakin cabang tina yakin kudu kumaha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin sok ngabdi sing bener kamu kayak gini bere yakin kurang keterangan hayang iya teh hayang diantara nama baru rezeki teh baca surat Waqiah cara pemota subuh mah urang mah diwaca sapoe anggar keneh nabi teh kadua poe anggar teu payu salaki teh itu lain salakina dijual maksudnya teh salaki dagang teu payu itu dagangna teh akhirna pan itu da Waqiah tua bohong ustaz teh geus laas kagening nya teh begitu sampai laku ustaz mandawama ala qiraati suratil Waqiah sajalma mandawama ada surat Waqiah maka berdosi upakron abadan maka makakeunaan upakir terang pakir bahasa Inggris nama balangsa dan cenah bertahan lamun dakwah surat Waqiah di awal di akhir tadi dibaca kade bahasa Waqiah apa itu tidak waqatil Waqiah tasawuf tapi subuh dari hes baca surat Waqiah mimiti kapaksa ada urang mah kelas kudu diberi iklan wae Pak yo baca Waqiah teh yo gitu tuluy kudu dipaksakeun jadi rumusna mungkin dipaksa terpaksa tidak dibalikan lagi dipaksa terpaksa terbiasa ikhlas dipaksa terpaksa terbiasa ikhlas itu nama ikhlas urang mah kelas kudu dipaksa heula langsung mereka teh ayat menemal itu teh lain-lain sesaat teh ustaz teh sok lagi lain kalau punya nafsu ilang usaha tuh ngacaukeun teh gitu
orang kudu dipaksa kita sok da ibu ge loba dipaksa heula kawin ka bapana budak kapaksa ieu dan kata teh loba mau mobil mau motor kan gitu ayeuna mah ngomong dipaksa terpaksa gitu. Tuluy mana cirina getol ngaduna cirina getol dikit tadi kan hiji dua roja teh optimis sorban teh gede sih roja teh optimis kade operasi deui roja teh optimis jadi gede harapan udah bingung teuing da eta tuh mau warungsik pemikiran lancar can 4 bulan can 7 bulan can 8 bulan can kudu yang midat can kudu yang ustaz maka ini juga ustaz lagi sapaket diundang hiji datang 10 sieun teh nya gitu loba teh pikiran lancar urang teh can sakudu deui teh sawal lebaran can kudu baju muda pantau-pantau lagi acan geus pikiran baju tuntut dia balik baju teh tuntut gitu dia masuk rayueun pikiran teh samarhab loba di zamannya malah itu beda sama versi Seueur Muhammadiyah loba di ciri namanya zaman rojak moal eleheun jadi loba curhat ka Gusti Allah pas curhat ka Gusti eleh urang mah curhat keneh dina status make up urang mah Facebook dari nyontohan lagi Ustaz deh itu patutnya sok tingali Ustaz Ijal pakai Ustaz Ijal yang urang mah status WA ayeuna mah satara poe eueuh biasa nama naon tah dimimiti ulada abi kana naon aya Ustaz Ijal naon urang oge urang mah bingung rek dagang naon atuh ya Allah Gusti sono abi teh nyepet apun teh si Krido ada orang kelas ieu ngaji oge kelas babara katakan dan dibere husum ada orang mah hees nu katilu ciri jalma anu bener ngabdi ka dieu sajabati khauf sajabati rojak naon coba naon cenah terang mereka kalau betul teh yang kabeh teh hirup teh naon cinta naon cenah cinta ka saha ka Gusti Allah sareng ka sadayana makhluk Allah jadi geus moal dipilah-pilih wah ieu mah tara salat tong diberek kitu nah eta ge makhluk Allah wah ieu mah puji mah eta ge sok ka masjid tara ka masjid tong dipuji ari silaing gaji teh beres alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah jadi sadayana puji da sadayana ge usaha betahido atuh sing beres lain teh teh kaharga lain kurban kita kita masuk ngaji hukum utara iya atuh utara ka masjid teh beuki mul sakit aing ustaz teh berek gitu kahargasna heutak kitu kan insyaallah robah cinta ka sadaya jadi ulah dicari ka jeuna lamun aya salaki urang euteuk da sok among ka imah randa berarti teh cirina cinta sebelum cinta cinta kudu dari kita sebagai ustaz penting kudu cinta ka makhluk Allah nah ieu mah abdi teh ngiluan kudu cinta ciri jalma nu dikir mah cinta kana kumaha sok ayeuna kamari aya anu gempa anu longsor di Cianjur ditanya heula ka mana teu henteu jauh tabrakan sisi jalan Biono laporan misalkan pas lekrah rumah urang ditanya heula naon agama manehmu atuh dari tulungan heula we ka sisi heula hartosna boro-boro kitu cacak-cacak anjing dan sakitu najis awak nama itu ditulungan dan penulungan TPSK simpre PSK teh saya di mana ditulungan harusnya di lain kopi kieu lain cuma kucai di sumur da ieu mah rarese geuningan kayak geus loba geus katempo da karek kan gitu didiko ieu mah digegel sapatuna digegel gitu tah bari ngaraya gitu tah ka sumur teh itu kun dulu kan dipasikeun ka anjeun mah geus rek gara-gara eta kasusukan teh saha teh PSK teh anu tadi
Jadi cari buku haji model kieu dikira mah kieu majikannya cari buku saya anu para rubuhan gitu baik saudara tuh tapi Kang Haji mudah-mudahan Kang Haji sing panjang umur amin sing begitu tol saudara amin bae tong dibilah-bilah aing gara-gara kopi pahit jadi kacang mungkin balikan deui hiji khaul dua roda tilu hub teh cinta kasaha ka Allah jeung ka sadayana makhluk Allah wabil khusus ka Allah nah itu decang ka panggih Gusti can marifat boro-boro cinta ka makhluk Allah aya jadi cinta biasa cinta mah caritana tadinya mah sieun sok aya naon bega sok aya macam tong tadinya jam sakit sok aya maka gitu sok aya gitu saya nanti barang tanya tapi ku cinta ya mau main jalan satapakan di duka gila mau terasa capek sababak naik jadi pinter sama hal berarti meridar hidup terus cantana pamajikan teh urang teh bukti nong teu sieuna sapoe bungkus tapi da mendidikan cinta ku urang anti kana udud pan udud teh susulumputan benang dicarek ku dokter mah teu benang dicarek ku kolot teu benang dicarek ku guru teu benang dicarek da ku bebene hate pada gitu ya tong udud eta udud tong teh kitu bener ku cinta ngagugu laras gitu ku cinta so jurus naon bedog tadi aku wah terus gitu juri dihakan aing mah aya basana gitu da ku indung muda bapak terus di mana ieu nah aya kieu karek balik tuh gitu nya ku cinta tuh juri berarti kosong teh kesalahan mami aing masalah gitu ku cinta mah wa dalilu ari dalilna naon izarul ma'ruf milik kene kalau diberikan cintaan berarti milik kene ka Gusti Allah katakan saja nyarita gampang teh gitu teh berarti sing horeng mana horeng bieu teh ciri nu tilu eta ciri Imam Ghazali mun pakai ayatna di ahli dikir urang mah dikir sifatna tilu teh eueuh dibutuh pembimbing butuh pembimbing butuh guru aya guruna khusus ngaji model kieu patut mau babarieu kabeh oge tah dengan guru nu kitu hese anu geus teu hayang di shooting model kieu pan abdi mah ngajak shooting gitu da jamana kada aya omongan balik deui kana tadi balik deui kana kitab deui sajalma hayang bab jadi akhirat taktu kudu juhud di dunia tuluy sajalma hayang usul ka Allah hayang makrifat ka Allah itu atuh kudu juhud dina kebahagiaan akhirat tapi teh abdi we salat teh salat we ngaji teh ngaji we jadi geus kieu ngaranna baca waqiah lain hayang rezeki lain hayang ditingkah we ka Allah teh kitu jadi semua kieu nuhun teh apa aya beberes urang bermurudan atau beberes masjid tahun kieu masjid eta teh kacana teh usaha bersih teh kudu kieu eta teh utah di dinya teh usaha atuh bersih teh kudu kieu ieu beberes mah usaha lain kudu kieu rek kumaha anu kieu beresihna terus mah jadi rek pahit rek amis dileupkeun jadi pahit teh nikmat capek teh nikmat dihina teh nyeri ya nikmat teh abdi ingat wae sia dihina tukang teh dan untuk kau paham udah kali lama teh mainan di mereno beda maaf pokoknya ini hukum kalau bapak mama tak para legal kan dikariung kan itu euy katanya wa madama bi qalbil abdi syahwatun min syahwati dunya aw ladatun min ladatiha
min makulin aw mangkusin aw mankuhin aw wilayatin aw riyasatin aw tanbikin bipanin min fununil ilmi zahidi anil fardi kariwayatil hadisil an wa qiraatil quran bil qiraati syar'i wa kanahwi wal fiqhi wal fasahati malaysa hada muhibban bil akhirah. Kesimpulanna lamun teh mah aya jalma dina hatena masih kene aya kahayang masih kene aya sahabat-sahabat dunya atawa kasenangan ladak teh kasenangan lejat teh dina ladak aya kasenangan dina dunya kok ieu dina hate teh hayang kadaharaneuna hayang pakaian halus cek di dieu teh atawa mantu hayang kawin deui ka cung ustad tah biasa mah kitu teh aya abi mah teu insyaallah gitu. Abi mah kategorina sanes poligami abi mah ngan lamun ditakdir ku Gusti moal kita ukur beda teh dari mana nih au wilayatin yang bawa wilayah bagi lega jika gitu tapi kun ka naon teh tanah nu ukuran sakieu jadi ngalegaan tanah teh kageser seutik gitu. Tapi ka dilamunan aya loba tanah teh dibayarkeun tapi ka bawah hees. Himah teh tanah dari sakuliling bungking teh jadi kabeuli ulang kabeh gitu. Mun naik darah lokana, mun naik anu atuh sugan teh tanah nu didinya kabeuli. Tah gitu kan urang. Tuluy mana deui atawa kais digol ku ilmu anu eta ilmu teh teu asup kategori wajib seperti di dieu mah seperti jeung di dieu riwayat hadis seperti mana deui ngahaluan Quran wa qira'atu sab'ah cek ieu mah teu asup kana ilmu eta di dinya lain ilmu wajib cek di dieu mah padahal teh berupa ieu mah cek kitab ieu lain cek teh cek kitab ieu. Kelima nanti bahkan nahwi seperti ka istiqomah sibuk ku ilmu nahwu itu mubtada itu khobar itu rafa itu nah ka istiqomah itu nah itu masih kena cacup. Kelima nanti seperti ilmu fikih diajar teh ka istiqomah ku ilmu fikih hari ilmu ikhlas henteu gitu misalnya kudu kan ilmu fikih dah ada lukosidin kira-kira orang pabelit hari tengah ngaji ilmu fikih mah ayo dorong belajar mikir diajar ilmu nafsu misal kumpulan tentara anu umpamana hari kuduna teu balik hari salatna salah ngan uluh yang sabuana nya fikih ongko nya ilmu tauhid ongko ilmu akhlak ongko da fikih hungkul asa pangbenerna begitu. Dan motor dia mau bisa main di hari unggul hiji mau mana bae unggul lamun nyaritakeun motor berarti aya mur aya kabelnya aya bensin aya tuh segala rupa tahu pan di urang mah yang beda suatu wah eta mah salawatan maet kan ari silai masing-masing boga kelebihan urang ge karek kuningan Syekh Nawawi Al-Bantani teh ahli fikih pedah di urang diajina sapina wih ulah salah bagian masa ieu karangan anjeunna sogor kitab-kitab tasawuf oke karangan anjeunna gitu bahkan anjeunna ahli thariqah Syekh Nawawi Al-Bantani teh gitu murid di Syekh Ahmad Lutfi Sambas kan mantenana mah guru-guruna jadi keluar ieuna eta Imam Syafi'i kasohorna babiki padahal mah anjeunna dikir nepi ka poho kana sangu-sangu acan poho kana nepikeun ka teu karasa ieu teh sing sireumeuh tilu dinten tilu wengi anjeunna dikir kana kitu pan urang mah boro-boro tilu dinten tilu wengi nya pernah kalaban dikir nepi ka poho tilu poe tilu detik wih ieu mah tilu dinten tilu wengi Imam Syafi'i Imam Ghazali 1 tahun Syahrul Qadir nanti lagi 12 tahun dikir gitu teh naon dikir meureun la ilaha illallah meureun da barang beres teh suka cangkel suka lapar suka tuluh kadang terus we salat pan urang geus dikir isukna teh diomongkeun ulilah eta usan ijal kitu nya sok teh geus suka gerak-gerak tak kaya halus kakak ilmu daripada gaji ini ngobrol kan tinggal isu-isu tapi kalau dari susulan juga ngobrol tinggal isu-isu dia untuk penyelamat bangsa dia ada kesempatan lebih halus di badan jalma
anu ahli ibadah wa ma'hum dunya bari dina jero hatena dina otakna dunya sakali deui bahasa urang mah ieu kasabaran Syekh Abdul Maghribi jelema anu amal saeutik ibadahna mah sanelang kaberangan salah sarantara aya datang aya henteu sakasampurna we ngaji oge paribasana yen kemis teu kuat dan jika kitu ditinggali tina berbagai amal misalkan kurang tapi dina hatena zuhud kana dunya leuwih alus kana jelema kitu cek Syekh Abdul Maghribi daripada jelema nu ibadahna getol amal salehna getol tapi otak jeung hatena dunya sakali deui otak jeung hatena jadi lain ulah boga tapi ulah hayang ngomong itu ulah hayang ulah mau kita ulah hayang ulah hayang lamun ulah mun dibere ulah dituntut lamun loba tapi kudu dibagikeun tapi kudu dibagikeun sakali deui garasa ulah hayang lamun ulah mun dibere ulah dituntut lamun loba tapi kudu dibagikeun yang mana ditungtung berapa sakit tuh ya alhamdulillah sakali ini garasa hayang bawa balik ulah hayang lamun kumaha ulah hayang lamun jalan nunggu mamahanya tinggal ada betul itu kalau gitu teh lamun bahasa masalah kieu teh jika bodoh tapi belengkap ulah dilihat teh dasadayana oge bodoh dan nggaduh sifat ilmu saha Gusti Allah wujudi damba qamuhu lil hawa qiyamuhu bi nafsihi wa daniyat qudrat dan ilmu sifat saha teh Gusti Allah jadi sesama yang bodoh lamun urang disebut bodoh kudu bodoh deui tong nyari hate dan nu pintar mangan hiji Gusti Allah nyari hate mah lain apa disebut bodoh ento ieu mah geus balik diomongkeun jadi hate lain ulah boga justru urang kudu sagala boga kudu sagala boga impian mah mana sok aya kieu urang yang bisa sorakoh kumaha atuh lamun urang wae masih kene mindset teh hayang diderek urang mah mindset na we heulaanan ari praktek mah da cek Quran oge kitu alladzina yunfiquna bisyarra wa dharra jadi bahasa yunfiquna teh bahasa infak bahasa sedekah teh lain yang mengharungul yang balangsa oge kudu daek sedekah pan urang mah bobo sedekah ka batur urang bebereun batur teh logika nu salah angke we geus beunghar sedekah boro-boro beunghar teu barang saketara bisa dina kudu maksakeun dilintahkeun ulah aya jauh loba dari anakna nu leutik lamun teu dilintahkeun teu dipindahkeun agar we leutik kali we urang teh pindahkeun deui cecepkeun deui nu sajen kagedean anak deui teh kitu rezeki oge kami miti mah kade ulah kajebak ku etana terus urang teh hayang ganti ngatukeurna atuh bisnis urang jadi loba ibadah urang mah bisnis ibadah urang mah uli urang hayang guru ibadah tapi dah kudu dipaksakeun urang kelas iklan teh lajengkeun lumayan bisa rada jibril hese hayang sampai Bagratun min amali fakir mujarrad abdul minal jibal min amali ahli dunia amal tinu fakir tinu balangsak bari jeung subung tina resep dunya dan dudunya hatena gitu dan dudunya teh lain kudu loba sakali deui aya jalma anu loba mabubu teu daek sareng oge nepikeun ka salat dingke oge kunaon ieu ngadaguan angkot can balik hiji deui pan kitu mobil can balik ka di telepon anu gareta ieu kitu tapi pan aya anu dudunya teh jika
ieu hubungannya teh keur mah teu boga tamah-tamah nu di pikiran teh dunya otak jeung hate teh geus teu sinkron duit sada teh urang kabeh nya moal Bang Haji geus boga ilmu urang moal Bang Haji moal beda maksudna sada mata kolot baheula mah ieu ngaji teu pati bisa bacaan oge bener gajina bismillahirrahmanirrahim gitu siratal ladzina an'amta 'alaihim kolot baheula tapi capek teh mati naon mau mati Nabi keur kadua kita teu bisa bahasa Arab pan dicampur jadi kecang jawokan kolot baheula nya kalau cacing mah tuh sabucak data budak teh gededu ieu na teh nepikeun ka kieu copot teh buuk teh kitu pun teh lampun cager langsung nya aya nu urang harus polototan ge cici ayo nu urang gak boleh gitu kakak gak boleh begini deh nu balangsak tapi hatena teu ngait kana dunya cek di dieu eta teh lain ibarat mutiara dibandingkeun gunung amal tapi ahli dunya gitu. Jadi nu saja mah ibarat gunungna ieu mutiara gunung sakitu loba jauh jeung mutiara mah hargana teh kitu. Lajeng wakana Sayyid Abdul Mawahib As-Sadid rahimahullah al-ibadatu ma'a mahabbati dunya suhdu qalbin wa ta'abu jawarihi ibadah bari cinta kana dunya eta teh unggul nyapekeun kana hate nyapekeun kana anggota badan sakali deui ibadahna mah ibadah tapi hatena masih kena kelas kuli hayang diburuhan we daek tahajud sote hayang lunas utang daek duha sote hayang dagang laku eta mah kalah capek hate capek Allah capek Allah gitu dor maca sholawatan sholat munfarid sholat bila bersama teman nasi mengenal tangan duduk kabel tangan di bawah berapa tapi lupa itu benar berkali wassalawati biasa sih untuk kamu wajib dari mana masobi bila nama itu mana pasir dari belum waktu milah mengatas sholat 11 kali keterangan mengatas sholat 11 kali macam biar dibawah itu rezeki lamun naik yang rezeki yang bawah rezeki indah bang untuk digawe itu macam sholat munfarid 11 kali di antaranya tapi lamun hatena mudah-mudah kene kadieu salah capek mana mending sholawat eta kitu ngan urang ada kudu kitu heula kudu dipaksakeun lamun bisa aya nu ujug-ujug ikhlas urang komo teu boga guru babat teh paksakeun heula dipaksa terpaksa terbiasa ikhlas kitu kudu nu pantes nama dipaksakeun maca Quran dan kita sampai saputi pernah aja ayo suatu sabaraha pernah sampai saputi tamat pacan Alfi mengawas bapak-bapak ini alhamdulillah di sebarang orang dipaksa kemarin sebulan tamat ini yang beres seminggu ini nu 3 hari dan ini tak itu tidak halaman tapi sehari semalam hari tadi mana di pamijahan berjam itu bukan duit tadi diukur buka ongkos 50.000 ini alhamdulillah tapi mau baju ukur sakap kalau dipakai mau tas bewe mau apa ya balik alhamdulillah nya 150.000 tuh ini 50.000 baju jadi tambahan ini harus hiji sarung harus hiji nggak ada yang gitu di THC ini mau tuh bandingin gitu ya maksud jadi guru katanya mau butuh nanti yang mau curhat ke jelema deui diajar curhatna ka Gusti Allah hayang meunang sumbangan wae di jelema di pamarentah loba syaratna teh sok tapakura yang menang BLT yang menang BSU hiji fotokopi
kakak dua fotokopi KTP bener tilu kudu ngabring ka desa opat kudu make masker 5 kudu jaga jarak bener kudu diomongan jeung tetangga 7 kudu dipotong ku RT jeung ku RW bener oh karek paket sembako karek bantuan ti pamarentah komo anugerah ti Gusti Allah jeung jelema bae kudu pasak-sasak pada teangan waktu nolong ilaha usumatur harekes nyari mungkin itu harus insya Allah nama Gibran tuh ya wa inna ma hiya kasiratun wa hum sahibuha wa hiya suratun bila ruhin wa asau khaliyatun ghairu haliyatin. Jadi dalam bahasa hikmah innal a'mal suwarun qaimatun wa inna ma arwaha wujudu sirril ikhlas. Amal naon bae rek maca Quran rek zikir rek shalawat rek salat sunnah rek zikir rek jarak naon bae pokona mah hade eta teh hiji rupa lamun ibaratkeun teh mah rupa lamun awewe berarti geulis temperani lamun lalaki berarti ganteng kabina-bina kan lamun eueuh ikhlasan sarua jeung geulis ge eueuh nyawaan sarua jeung kasep ge eueuh nyawaan gitu daek kurang kawin kalau geulis eueuh nyawaan eta kitu kabeh ge eueuh artian lamun teu make ikhlas kan ikhlas ikhlas mun tulisanna aya ka takade jadi itu mesti naon al-ikhlas dan ikhlas ikhlas tapi bukan lebih dari mana lagi mau bohong leres cari ikhlas kan jadi kumaha itu yang ikhlas kan sekali deui urang teh lamun hayang bener bunga di akhirat kudu juhud kana dunya lamun hayang sapat ka Gustina cepet tadi berarti urang kudu ikhlas ulah hayang arep-arep kabungan di akhirat inti nama kudu daek juhud teh tapa ulah loba kahayang ulah mu inti nama kudu daek ikhlas kumaha teh kudu ikhlas teh cik hayang ikhlas kumaha tadi teh dipaksa kapaksa terbiasa syarat tadinya ayat terus kena dari latar ingat tuh sama kemarin tuh definisi ikhlas teh opa so oh aing kapok teh ikhlas teh sebenarnya sudah hiji ikhlas mah di mana-mana kan teorina opa hiji minallah nan cenah minallah kabeh ti Gusti Allah jadi tahu di aku udah kabeh ti Allah untuk rugi nah kenteng masjid teh di saha di Allah gitu lah di aku udah bisa puasa dan kumis bisa naon tapi tulung ti Gusti Allah kudu nancep beda di jero hate lamun can aya eta jan ikhlas dua hiji minallah dua pillah kudu di jalan Allah berarti kudu sesuai aturan Gusti Allah lain sameunahna urang kudu kumaha kahoyong Gusti lamun tidak sesuai kahoyong Gusti mah reca ikhlas ngomong zakat tadi dia dibahas bener jadi zakat ke masjid ada istilah tidak sesuai dengan aturan itu aturan anak boga budak teh kudu hamil heula dari boga budak meh hamil kan ieu gitu ada imam pesanan di Kang Haji kudu rada dibahas teh waktuna zakat teh cek sakinah bae waktu asli nama pas malam takbir sampai sebelum sholat id waktu teh ai urang waktu sholat lohor iraha gitu ari waktu sholat maghrib iraha ari waktu sholat subuh iraha gitu kabeh gaya waktuna nya beres bahkan kudu sahur geus waktuna
imsak waktu berarti di segala rupa kayak can waktu sama. Oh udah letik ner di gowal-gowal ranginang kali halus dan can waktu segala rupa kayak waktu sholat teu make waktu geusa marah teu marah isukan teu kudu hudak rek sholat subuh teh ayeuna we sakalian bermateri teu kitu tah jakake kudu nunggu waktu jadi kudu pilih balik deui hiji minallah dua pilih minallah di Allah dua pilih di jalan Allah. Nah, nu katilu teh poho deui. Nu katilu ilallah. Kudu nuju ka Gusti Allah. Nu diudak teh lain kauntungan. Kan urang sebenarnya mah kauntungan bae. Nu kaopat billah ku Gusti Allah. Lain ku urang ku Gusti. Jadi judulna kudu kumaha? Tah hese eta teh kudu mutang deui ka Gusti Allah. Nah, itu yang kesimpulan dengan bayar, pertemuan bayar, lila-lila teh, baca buku ikhlas. Oh, ada naon itu teh ikhlas. Bari naik kang haji bisi 10 kali, loba uploader di sebuah inti nama ngaji teh kudu ngaji teh. Inti nama urang teh kudu diajar juhud teh ulah loba kahaya, ulah loba dede, ulah loba tindingan, ibadah mah ibadah.